Nur hidayah kesan akhlak muslimah. Nur hidayah cahaya pituduh Allah. Nur hidayah kesan akhlak muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naba, wawaran penting, surat ke-78. Ka Allah abdinya lindung tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun jagat raya. Naon anu jadi padu adu renyom kaum kafir, rame parebut carita. Horeng teh wawaran pentingnya eta poe kiamat, teu percaya nu kafir. Padahal anu saestu kiamat datangna pasti, jaga bakal karandapan. Kakara nu kafir eling yang kiamat lain beja, tapi bakal bukti sidik. Allah anu maha agung anu nyipta ieu bumi, ngagelar jadi daratan. Gunung-gunungna ngajegir minangka pancuh patokna, malar bumi jinak cicing. Cik saha nu nyipta makhluk, nyipta pameget jeung istri, ngajadi pasang-pasang. Nu mere sare ngajempling sangkan jalma istirahat, bisa rareureut ti peuting. Poek mimiti ngalingkup dunya disibutan peuting, isukna brai deui caang keur andika balawiri. Usaha nyiar kipayah kitu kersaning ilahi. Langit 7 lapis nyusun, wadal mau bisa disebit. Panon poe palitana, hujan muruh poe ti langit. Ngahirupkeun tutuwuhan kumak kebon cukul hasil. Shadaqallahul adzim. Hidayah cahaya pituduh Allah. Nur hidayah kesan akhlak muslimah.
Sang Allah